Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, wasta abdi Muhammad Farij. Wasa abdi Abdul Christopher Aladin Sution. Abdi bade ngawawancara Abil tentang materi karawitan Sunda. Ari Abil terang teu, ari karawitan Sunda teh naon? Karawitan Sunda menurut Abdil tehnya Nya, karawitan teh seni musik ini musik ya, anu ngagunakeun eta gamelan gitu. gamelan. Heuh. Nah, ari di mana sih karawitan teh kapanggihna? Saterang Abdil teh karawitan kapanggihna di Pulau Jawa. Oh, di Pulau Jawa. Di Oke, Pulau Jawa. mohon. Nah, saha sih nu manggihkeun seni karawitan teh? Nu manggihkeun seni karawitan Muhun. lamun teu salah mahnya wastana teh Raden Mahjar Angga Kusuma Dinata. Oke, Raden Mahjar Angga Kusuma Dinata. Oke. Kan sih karawitan khas Sunda teh bisa populer dugi ka ayeuna. Menurut Abdil populer teh sabab eta naon sih namina globalisasi, Loba kekayaan budaya kekayaan budaya, oke. sareng keunikan alat musik. Ini kan alat musik, oke. Mun Abil terang teh iraha seni karawitan teh kapanggihna? Kapanggina iraha abad ke-8 nepi ka abad 10 kira-kira sakitu Jadi kira-kira abad ke-8 dugi ka abad 10 nya. Oke. bener. Nah, oke. Kumaha anjeun bisa terang karawitan padahal kan Abdil mah sanes urang Jawa. Bener. Abdi teh asli nama orang Sulawesi Utara, Manado. Abdi teh terang ka karawitan sabab pas SMP ngiluan eta milu jeung eskul karawitan. Oke, Di jadi kelas hiji nepi kalulusna teh eta mimitian teh geus asup ka karawitan, lulus teh karawitannya tetap karawitan gitu. jadi tetap karawitan tapi di luar sekolah gitu. Di dalam sekolah di jero sekolah sareng di luar sekolah gitu. Jadi dua nana gitu. Sekian hasil wawancarana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.